Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok kadarieu barudak urang karumpul deui. Urang ngabahas pamikiran kaum buhun Sunda. Pamikiran-pamikiran anu dikembangkeun ku nenek moyang urang Sunda. Nurek dibahas ayeuna nyaeta filsafat Sunda nu katilu tentang konsep harta dina tradisi Sunda. Jadi ilmu kabuhunan Sunda lamun dibahas mah geuning jembar jeung ngandung makna oge ngandung sisi logika anu hebat jeung mengagumkan. Jadi pamikiran-pamikiran Sunda teh seolah-olah dikedengkeun salama ratusan tahun, teu dianalisa, jarang dibahas jeung jarang dikaji. Da nganggapnya katinggalan zaman. Padahal geus dibahas dinu filsafat kahiji jeung kadua tentang filsafat adat dan akal. Itu kan sangat hebat sekali. Di mana-mana proses kebangkitan itu awalnya dari kebangkitan akal atau pikiran. Tah urang boga konsep eta dikedengkeun mang ratusan tahun coba. Malah pipiluun ka batur. Percaya kata hayul, mistik, jeung nu sejena kan eta mah lain di tradisi Sunda. Akhirna ngan ngabuntut muning. Itu tah. Intina mah urang teh kudu ngaguar ka pamikiran Sunda baheula dibandingkeun jeung kailmuan nu berkembang ayeuna. Tah ayeuna urang ngabahas filsafat Sunda nu katilu nyaeta konsep tentang harta. Nah cenah aya deui konsep tentang harta dina tradisi Sunda. Nya aya atuh eta geus didoktrinkeun dina paribahasa harta tatalang raga atawa aslina mah banda tatalang raga. Jadi kata harta bahasa Sunda aslina mah ngaranna teh banda. Ngan ayeuna we jadi harta. Kadang dihijikeun harta banda. Lamun raga cek bahasa Indonesia mah tubuh manusia. Ngan kata tatalang susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Padahal di bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda ge kata dasar tatalang itu berasal dina kata talang. Nyaeta suatu alat keur ngalirkeun cai atawa mengalirkan air. Dina bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda oge aya kata talangan. Sarua eta artina talangan. Atawa nginjemkeun heula. Tapi kata tatalang susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi intina mah kieu. Arti harta tatalang raga dina bahasa Indonesia samodel kieu. Harta itu bisa menyelamatkan tubuh Anda ketika dalam kesusahan. Tah gitu cek bahasa Indonesia nama. Jadi tatalang teh harta teh bisa nyalametkeun raga urang lamun urang keur meunang musibah. Intina mah kitu. Jadi harta teh bisa dipake heula atau diinyeum heula keur kaayaan darurat atawa kena musibah. Jadi dina paribahasa ieu urang Sunda teh kudu boga manajemen harta atau sistem kelola harta. Jadi harta teh ulah dibeakeun ayeuna wungkul. Kudu ingat kaharep yen urang teh moal jaya wae, moal sehat wae, pasti aya kasusahan. Nya keur susah harta urang teh bisa jadi tatalang raga. Kitu intina mah. Jadi paribahasa ieu teh sabenerna ngajarkeun urang Sunda teh supaya boga sistem kelola harta atau manajemen harta. Coba kaum buhun atawa nenek moyang Sunda baheula kunaon imah baheula teh osok aya leuit, osok aya tempat penyimpanan barang pare jeung pepelakan nu sejena. Eta teh sistem kelola harta. Yen hirup teh urang lain ukur ayeuna wungkul, tapi kudu inget kahareupna. Da hirup teh
meureun masih panjang ngalalakon. Jadi kudu minimal aya harta nu bisa nyalametkeun urang keur kasusahan. Paceklik, gering atawa nu sejenna. Geuning di kahirupan sehari-hari mah osok aya ungkapan harta tahta wanita. Eta cenah asalna di mana? Entah eta mah doktrin tetangga sebelah. Jadi ulah urang mah pipilueun da eta mah doktrina tetangga sebelah. Eta teh sabenerna mah doktrin terselubung. Meh urang susah ulah berambisi neangan harta. Jadi seolah harta teh sesuatu anu goreng. Jadi urang susah teh kudu tetep susah. Meh hartana tetep di golongan maranehna. Jadi urang mah ulah pipilueun ka doktrin-doktrin nu kararitu. Lamun rek ngilu ge ka doktrin agama Islam, agama-agaman urang, carilah harta sebesar-besarnya. Tapi dalam harta eta aya hak keur orang lain, keur fakir miskin atau keur orang-orang yang susah. Eta teh bisa jadi tatalang raga. Lamun urang mere tutulung kanu kasusahan, berarti eta teh geus nabung, geus nalangan raga urang waktu susah meureun aya anu nulungan. Jadi dina tradisi Sunda mah eueuh istilah penegatifan harta nu berkaitan jeung penilaian negatif jeung positifna eta mah tergantung orangna lain hartana. Jadi urang Sunda oge ulah pipilueun ngecam-ngecam harta kawas di daerah-daerah lain. Sok ngecam tapi menta-menta, pura-pura tidak perlu tapi mengemis-ngemis. Jadi di Sunda mah eueuh kamunafikan berkaitan jeung harta. Harta mah kudu dikejar, kudu dicari. Kegera dalam mencari nafkah ge dina tradisi Sunda mah kudu make akal. Kegera dibahas di episode selanjutnya. Jadi urang mah ulah munafik, ngecam harta tapi minta-minta, ngemis-ngemis. Di Sunda mah tegas dan jelas prinsipna bahwa harta itu tatalang raga. Jadi ieu mah can bogana naon geus dikecam. Nya moal bogana naon atuh. Jadi urang mah mending fokus we atuh mencari nafkah keur keluarga. Ulah kecam kawas kitu. Kawas nu teu butuh wae ngecam tapi minta-minta kan ngerakeun. Sabab lamun urang boga harta, loba peluang anu bisa dilakukeun atawa peluang anu bakal datang di kemudian hari. Lamun loba harta mah urang bisa nyakolakeun budak ke sekolah-sekolah anu alus, bisa ngalakukeun ibadah saperti haji, zakat jeung kurban jeung nu saejena. Jadi mulai di ayeuna mah ulah sekali-kali ngecam harta, baik dalam ceramah agama atau ceramah-ceramah nu saejena. Sabab mayoritas urang mah lolobana aya dina kasusahan. Justru kudu dibangkitkeun deui kumaha supaya masyarakat teh ekonomina meningkat secara signifikan tapi barokah. Kulantaran prinsip tentang harta di masyarakat Sunda, yen harta teh tatalang raga. Jadi lamun teu boga harta keur tatalang ragana naon. Jadi balik deui ka pembahasan kahiji jeung kadua, berarti potensi-potensi dirina kudu ditingkatkeun melalui pemikiran kumaha supaya ekonomi masyarakat itu meningkat. Jadi intina mah urang Sunda teh lamun berpatokan ka ieu paribahasa kudu berdaya secara ekonomi. Berarti urang Sunda teh kudu balaleunghar. Tah sakitu heula, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.